Saking ku sibukna isuk-isuk ngelayanan anak-anak sampai pohon teu ngemas-ngemas donat horengan mah geus tinggal wadahna ku pas suami geus diwadahan atau geus dikemas ku pas suami yang geus lah lajuna mangenaheun. Halo baraya, kembali deui di kegiatanku sehari-hari seperti biasa rutinitas si halo baraya di pagi hari. Pokona mah unggal poe ngeun kikian bae ngudag-ngudag anak-anak atau ngalayanan anak-anak nan ngudag-ngudag jarti ngudag-ngudag duitna lain ngudag-ngudag mana pokoknya mah isuk-isuk jadi padagang mah udag-udagan jeung waktunya sok deuleu mana waktu geus beurang mana teu can rengsen. Soalna jadi padagang mah henteu gampang kuduna masa memeh anak-anak datang urang kudu geus datang pangheulaan jada dasarna ge kararebel segala kudu dikaluar-luarkeun parobotan nu aya di kolong. Pokona mah riweuh jadi padagang mah nya isuk-isuk dikaluarkeun beurangna diteundeunna deui cenah ge kitu aya paribasa lamun hayang edan mah kudu jadi padagang. Lanjut terus di dieu urang layanan anak-anak caritana aya nu meuli cikuat 3.000. Pokona mah seperti biasa di dieu mah lamun anu meuli cikuat sok ngareuretan sorangan atau ngihirisan sorangan. Tugas urang di dieu tinggal ngagorengan. Pokona mah lamun geus asak hiji-hiji ku urang langsung dibikeun ka nu meulina. Lanjut deui di dieu aya nu meuli cikuat 2.000 rupiah nya lumayan 2.000 ge di layanan bae nya kieu lah ngalayanan anak-anak mah 1.000 2.000 3.000 lumayan daripada henteu sama sekali. Lanjut deui di dia urang sabari ngagorengan sabari ngalayanan sabari ngembalian pokona mah jadi padagang mah kudu serba satset ulah eleh ku budak leutik. Lanjut deui di dia aya nu meuli cikuah 1.000 rupiah Gusti aing 1.000 rupiah meulina nya lumayan lah daripada henteu mah. Oke caritana di dia si basona geus ararasak si nugget geus ararasak lanjut urang langsung bikeunan ka nu meulina atau ka si aa. Pokona mah di dieu mah nya tugas urang ngeun ngagorengkeun anu motongan mararanehna sorangan. Lanjut terus di dia si cikuana jeung si basona geus asak urang ngagoreng baso anu berikutna. Pokona mah pesan anu berikutna baso goreng campur cikua nyaeta 2.000 rupiah lumayan nya ceuk urang ge 2.000 ge hari dikumpulkeun mah 10.000. Lanjut terus caritana di dia si gorenganana geus asak seperti biasanya basona urang bikeunan ka anu bogana masing-masing awas jarti ulah sampai salah mikeun soalna duitna geus pada masing-masing ieu mah tinggal barangna bae nu panderi dibikeunan. Lanjut deui di dieu urang seperti biasa nek ngagorengan bakpao goreng jeung cikua 2.000 rupiah. Nah seperti di awal video tadi saking sibukna ngalayanan anak-anak sampai poho henteu ngemas-kemas donat alhamdulillah horeng ku pak suami geus dibantuan atau geus diwadahan lumayan lah lajuna mangenaheun memperingan pagawean urang seperti biasa di dieu mumpung anak-anak ararasup urang nek bersih-bersih heula ulah pohonya kebersihan mah nomor hiji. Pokona mah hatur nuhun